Wa rafa'na jeung ngangkatkeun kami aku Gusti Allah faqahum seluhur ahli kitab at-tur kana gunung Tur. Itunya bimitsaqihim sabab atau kalawan perjanjian ya ahli kitab sababi akhdil mitsaqi alaihim li yakhafu ya aya palu ya lamun marentahkeun imam erek iman mau geus kabarangkan teh. Nah, erek gitunya. Sok tah aturan-aturanna si kalahkang ieu bae. Diangkatkeun gunung teh teu iman gendirkeun di gunung. Gitunya. Siga lamun urang ge ngadadak berdaliman beul nya. Sieur angkat gunung Ciremai ke kade balenar moal terus nanti di gunung benar harita itu sih ngan henteu lila teu ngabarangkan wa qulna lahu udkhulul baba sujada eta wa qula jeung ucap kana Gusti Allah lahum kata ahli kitab katanya udkhulu gara arasuk ajen kabeh alba kana lawang lembur sujadat mariana DPDP lain bari sujud hese nya maksudna sing rempuh etunya sing rempuh sopan etunya ieu mah ngaraconi bae wa qura jeung ngucap paminagun teu salam ka ahli kitab la ta'bu etunya ulah ngalalaut lah itu namanya atau ieu nama lata teh ulah ngaliwati batas aranjeun kabeh pisabti dina poe Sabtu geus aya aturan poe Sabtu mah wayahna gitu caricing dan di urang mun ayeuna mah beureum Jumaah gitu lah rebe heula gitu ieu mah golongan sisi lautna ka teh entong ngalalau poe Sabtu mah tadi keresakeun poe Sabtu teh laut teh kalalumpur kalelewe teh laut teh kalalumpur nya anggar we kitu Gusti Allah teh ieu teh rek baleuneur moal angkatkeun gunung lamun moal digendir ku wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha wa akhadna jeung ngajadikeun kamalap kami nabi cetus salam minhum bi ahli kitab mitsaqan ghalidha karena perjanjian anu keras intinya nya anggar bae fana kudu makin geus perjanjian di ieu ge anggar bae ngabarangkan hadina teh itu bakat-bakat ahli kitab ti baheulana teh kitu atuh صلوا على النور أحمد نور المنازل يا محمد